Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda sadayana patepang dangu deui sareng simkuring mengaris dina pidangan dongeng Sunda anu dijomantarakeun ngalangkungan channel suka seni Sundanya mitra. Alhamdulillah kamari teh parantos dipedar deui hiji dongeng anu judulna teh namanya teh naonnya mulung muntah mitra, mulung muntah tos episode anu kahiji. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun deui episode anu kadua insyaallah nya. Sateu acana ngahaturkeun nuhun kanggo Kang Dede. Aduh satia kenehnya Kang Dede hatur nuhun. Oge aya Kang Hasan Nurdin di Ciamis Manco saurna mah. Kang Aris seri kaduana mana muhun ayeuna nya mitra. Ari tiap dinten mah rupina moal tiasa nya. Pibados teh kedah ngabagi waktosna gitu tah. Antawis ngadongeng sareng padamelan anu biasa gitu mitranya. Oge Oge teu hilap kanggo mitra-mitra suka sendi Sunda sadayana anu kapungkur pribados teh milarian namina ya teh nya saha wae gitu nya kin lah ngabsen deui we nya ku pribados kin di absen nya mangga mitra supados teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun deui wae mulung pun muntah ya mulung muntah nih ku sesahnya mulung muntah karangan ka astagfirullah mana ya teh tulisan teh Kak Sukarna mitra ya Allah ini sesahnya karangan Kak Sukarna. Mangga mitra mulung muntah episode anu kadua karangan Kak Sukarna wilujeng ngadangukeun. Kamari teh dongeng tos dugikeun ka Sudarni nuju jalan-jalan sareng Gumilar. Mangga mitra urang lajengkeun. Dan angin anu ngahiliwir nyecep tiis kana kulit, nyelusup sabulu-bulu, sumerambah kana bayah, sok nyereset kana hate jigana teh ngarah wale. Angin nu asup ti irung mulubus liwat ka jantung, ngagetrik eusining ati ngajerit di jero pikir, diolah deui ku otak kaluar jadi omongan. Nanging ngomongna karagok bet asa heurin kuleta, mameh pok tos atos hoream, rek nyarios yeun lepat, kapaksa dibungkus deui di talian dina ati. Sudarni tepi ka alum nguping eta cariosan, karaosna teh nyeletit karasana kana ati. Saeutik oge teu nyangka Gumilar ahli ngareka. Basa diukir dirobah direka-reka, dilelesan dirautan tepi ka henteu karasa. Nu ngabandungan kaduyung kagembang ku tata bahasa. Atuh anjeunna ngagerih ngajawab laun pisan. Hatena hayang nurutan nyoba-nyoba nyusun basa sugan kaparengan bisa nyusun saur sangkan wuyung. Leres engkang, muhun angin saktina kabina-bina, manusia tayan uasa nalukeun manehanana, sabab bingung miarana ayanya aya ngewa. Mun nyaah ngagugah ati hayang rerenengan bae, mun ngartieun mah nyarita yen angin mung papisah berang peuting jadi hiji, lir lauk hirup dicai. Tapi lamun datang ngewa tetela matak bahaya, ngaleos tara pamitan leungit teu sakara-kara, nu dikantun henteu usik teu langgang hirup di dunya. Nu mawi pamenak abdi entong ditungkus ku ati, anguran lepaskeun bae cenah nyarita balaka, ngarah urang teu hanyakal ari tos blak-blakan mah. Gumilar dijawab kitu teh mesem. Teu nyangka seetik oge geuning Sudarni teh ngarti.
ahlina ngareka basa. Atuh manehna beki dedeh wae. Da karawak leungeun Sudarni dicakal. Rag lempangna eureun heula. Terus pateuteup padeuleu beungeut sakedeung pok Gumilar nyarita. Nan, kah hanya kal harita teh di jalan sanajan serepi oge dan nu lalar liwat mah aya. Lamun seug dinu buni meureun teu parangkul-rangkul mah. Leres pisan eta angin teh kedah dikencarkeun. Keun sina nyarita nyanan. Cek Gumilar bari terus lempang deui. Naon cenah nu bade dicarioskeun anak teh Kang? Jawab Sudarni. Gumilar ngahuleng semu nu asa-asa. Telila pok manehna nyarita. Nan, tetela engkang teh wegah upami urang kedah patebih teh. Da upami kengeng nawar mah hayang rentetan bae siang wengi ulah pisah. Kumargi eta sanaos wegah oge kapaksa engkang sumerah. Seja boboleh rek waleh jeung yen engkang teh aya maksud nu saenyana. Nyampur gaul urang ayeuna sing ngajadi buah laksana kapiduriat. Sing tiasa patepung saur di kaum di wejangan ku pangulu. Sing waleh ditalek lebe. Cenakna aya harepan rek mileuheungkeun nani. Tapi aya dua pasal anu masih diantosan. Kahiji naros nani, kadua can gaduh damel. Tah kitu Nan, maksad nu masih ditungkus teh kumaha emutanani. Cek Gumilar mani teg-tegan, da sieun atuh ari teu dilayanan mah. Kang, leres abdi teh pangawak istri, tapi hoyong ari wakca balaka mah ti ngawitan urang kenal oge. Mung duka kumaha wakcana istri mah osok paneuri. Abdi kalintang bingahna ku engkang ditaros kitu teh. Asa paeh hirup deui. Da salaresna mah atuh engkang hati abdi teh sami bae sareng engkang. Hayang geraning cak kaum mah hayang engal rumah tangga. Hayang geraning cak kaum hayang engal ngarumah tangga. Jawab Sudarni bari tungkul siga nempok tingcakeun. Nuhun nani, cek Gumilar semu gumbira sarta neruskeun omonganana. Ari tos kieu mah regreg hati engkang teh. Kantun ikhtiar we sakuat tenaga sangkan engkang enggal gaduh pada melan. Sareng tiasa kekempel pikeun bekal rumah tangga. Jep duanana jarempe siga beak pi omongeun. Ngan hatena kumalayang nyawang anu bakal datang. Mikir anu baris jadi bet tada teuing bungahna hirup nyandingkeun jeung nu geulis. Kacipta bakal sugemana pati layut sabeungkeutan. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi selebak, hirup rukun silih ayun, silih anteuran kahayang. Lempang teu ngarasa capek. Perwatekna jeung awewe komo deui dinu simpe kalah beki pagegeye. Beki lila beki jauh. Malah harita geus cunduk ngaliwatan taman senang. Geus tepi ka Sukajadi sarta terus mengkol ngidul ngajugjug ka Pasir Koja. Oh, sanes Sukajadi nya mitra Sukahaji ieu teh. Geus tepi ka Sukajadi sarta terus mengkol ngidul ngajugjug ka Pasir Koja. Barang datang ka imahna, Sudarni mukakeun kunci. Brak bae pantona muka. Terus asup ka imahna, teu lila geus bijil deui ngajak Gumilar ka jero reureuh heula memeh balik. Ku Gumilar teh ditolak. Alsana mah peuting teuing katurug-turug sorangan hariwang kumaha onam. Sok sieun ingis ku bisi atawa rempan ku sugan. Sangeuseubeung silih teuteub ngadu imut waleh hate. Terus Gumilar pamitan ninggalkeun nu mata kulas matak asih puguh geulis.
Ari Gumilar geus indit, Sudarni kalah cungelik. Gek diuk di kamar tamu, bari ngalamun tepuguh cuang cieung asa keung geus tepuguh rarasaan. Asa beda ti sasari, eta tempat jadi sepi, kadeuleu asa cakuem kacirit teu aya sari. Geuman pika keungeun, bulu punduk ting buriding. Terus manehna ka jero, rek nyamperkeun ka indungna. Barang bus ka tengah imah, reuwaseuna ka bina-bina. Pedah indungna ngagoler kawas entas di tandasa. Ngabayabah loba getih, beureumna baju indungna. Atuh Sudarni ngagoak ngajerit maratan langit. Tulung, tulung. Di pipir aya lalaki keur nyumput mawa buntelan. Ti tadi ge teu bisa indit, da kapegat kuno datang. Sudarni sareng Gumilar anu jadi panghalang. Barang aya nu ngajerit manehna gancang ngabecir. Lumpatna ting barabaranting, lumpatna ti babaranting, loba pagar nu kadupak, kadengena ting borobot pagar awi pada roboh. Ronda anu ngajarga harita pada ceuringhak, ngadenge nu jejeritan siga aya nu nandasa, atuh manehna sariap pakarang pada dilugas. Ngariung nuturkeun hansip anu memang geus caringcing siap ngajaga daerah bisi aya bapa maling nu ngaruksak keamanan di daerah masing-masing. Kolebat aya nu lumpat atuh gancang diarudag, bari rame ting gorowok kohkol rantong ditabeuhan. Litah megat anu lumpat supaya bisa katewak. Gumilar anu keur lempang manehna ngarasa reuwas ngadenge nu ting gorowok. Ting garero nitah megat atuh manehna nyalingker, siap pasang kuda-kuda rek megat anu diobrot. Juringkang aya jelema lumpat lempeng ka manehna, bari ngajingjing buntelan tetela yen durujana. Tetela yen jurujana. Gajeleng Gumilar teh luncat bari nongtak nu keur lumpat. Dipeupeuh iga burungna tepi ka bangsat ngagerung. Ngoloyong sigarek roboh, pikir rada selang-seling sabab asa dibongohan. Kakara rek cengkat kaburu digebuk deui. Palipisan bangsat beunang karasana kararoneng geus teu puguh deudeulean, awakna rarampeolan ampir bae kapaehan. Keur teu puguh deudeulean lir kilat aya nu nyepak, hulu angeunna ditajong katambah meneran pisan, bangsat teu bisaeun engap leungeunna nyekelan angen. Dadana terus ditongtak arek digebug irungna, barang rek bangsat direret atra tetela beungeutna, horeng anu ditanda seh nyaeta bapana sorangan. Gumilar olohok, reuwas teu nyangka satungtung buuk nu dikepung teh bapana. Hanas manehna geus nyiksa, tapi ka bapana ripuh henteu bisa walakaya. Malah cipanona nyangkrung bari gancang nyarita, supaya ulah cilaka kaberik kuno ngarudag. Duh, apa? Abdi hampura, wireh tos mantun nandasa, sugan abdi teh nu sejen, teu nyangka bapa sorangan. Ayeuna mah enggal angkat bilih anu ngepung datang, keun abdi jadi gentosna. Can tamat Gumilar ngomong nu ngepung kaburu datang. Atuh terus api Gumilar harita nyuuh. Ari bapa nama nangtung ngajegana jiga jago. Barang nu ngepung ngariung bapa Gumilar sosoak. Nitah nangkep eta bangsat kade cenah bisa lepas. Tapi ulah digebugan, da bieu entas dihajar. Atuh Gumilar direang, baripada nyarekan, irungna ditunjuk-tunjuk, celina dijarawengan. Dongongna pada nyuntrungkeun, diseret di sina lempang. Ari bapana Gumilar, harita terus ngaleos. Ngabeng beos, maju ngaler, ka anak teu ngareret, teu kuateun nahan hate, watir pedah diseseret. Gumilar terus dibawa ka bumina Neng Sudarni, direreang, dialut-alut, baripada nyarekan, bobokong mineng ditajong, malah nepi ka nyolontot. Ti hareup nu mawa obor seuneuna teh ngabebela, dituturkeun ku Gumilar nu leungeunna dicangkalak. Ditalikung luhur bujur, ngarah henteu bisa meta. Di bumi Sudarni caang, malah mah loba jelema.
sabab anu ditandasa harita geus jadi korban. Ibuna Sudarni pupus tos ngantunkeun bumi alam. Sudarni harita ceurik nalangsa ka bina-bina, wirehing ibuna wapat ngantunkeun manehanana. Atuh jadi cuang cieung geus teu boga indung bapa. Waktu ceurik ngabangingik hareupeun mayit indungna, kadenge di luar recet loba jalma tinggorowok ribut pada nyebut untung penjahat geus dicangkalak. Gancang manehna teh cengkat bari ceurik rawah riwih kacida gemeseunana kanu maehan indungna. Bari nyusutan cimata terus nempok tina panto. Barang ret kanu dirante hatena mani nyaredet. Angen naratug dagdugdug teu nyangka satungtung buuk. Bangsa teh bet kabogohna. Jeung rada teu pati ngarti. Pedah bieu babarengan ayeuna geus diraponan. Gumilar tegenah hatena ditutup ku buah hate. Asa ancur burak-rakan, asa era jeung tetega. Era pedah direjengan tetega bakal papisah. Gancang wae ngeluk tungkul, manehna teu wani cengkat. Serab nempo kabogohna, nu meureleng semu ambek ceceb ka diri manehna. Padahal pikeun Sudarni neuteup teh lain ceceb, tapi neuteup tanda deudeuh. Sabab pikirna teu yakin yen gumilar jalma jahat malah hatena ngahelas nempo kabogohna pias. Sanggeus nu wajib badami, gumilar teh terus dibawa arek ditahan di seksi. Sarta arek dipariksa tina sagala dosana ngarah buru-buru putus dipariksa pangadilan. Memeh bral pada nyarepak, malah aya nu nampiling kabeh pada garemeseun. Pada harayang ngakesak ngan dilarang kun wajib ulah disiksa harita. Engkege menang hukuman anu satimpal jeung dosana. Sanggeus gumilar dibawa, Sudarni reumbai cimata geus teu puguh rarasaan kawas dina jero ngimpi. Manggih dua kajadian anu teu disangka-sangka. Kahiji indungna pupus sidik pisan ditandasa, kadua nempo kabogohna harita geus diborogon. Atuh meni hari hareugeun olohok mata simeuteun, heran pedah acan lila bareng jeung manehna datang. Isuk-isuk menireang manuk perkutut disada. Kawas nanyakeun dunungan, nyoran pating areor. Nu dikelat oge beger disadana sor dongtok, ditemalan ku baturna disadana teh lir kupu. Kitu cenah Kang dedenya. Gedongtok dijawabna teh diwalarna teh lir kupuk kitu nya. Mangga urang lajeng deui. Tapi dina poe eta dununganana teu bijil. Gawena ngagoler bae lantaran harita gering nyeri awak gering pikir. Harita gering nyeri awak gering pikir gitu maksudnya. Da teh naonna minatna mitra tulisanna teh di mesin tik mitranya. Jantan keur mah mesin tik katamih naonna minat teh si ejaan teh ejaan kapungkur gitu tah mantap rada sesah. Mangga mitra urang lajengkeun deui nya urang uihan sakedik. Tapi dina poe eta dununganana teu bijil. Gawena ngagoler bae lantaran harita gering nyeri awak gering pikir. Awakna karasa rujad. Iga burung ting alenyur, ari angen seuel bae, tilas ditajong ku anak. Karasana ripuh pisan sapeting guling gasahan. Keur waktu guling gasahan, anakna kakara datang, obeh jeung adun. Mecenghul jeung siga anu lulungu, kawas anu karek hudang,
entas monok dinu denok ngadon sare dinu jengle. Barang bus meningaranyug ruasna kabina-bina pedah inungna ngaguk-guk keur nyengcerikan bapana nu ngagoler dina kasur malah harita teu emut. Atuh puguh mani ribut obeh jeung Adun bakepuk. Nyeuceuhan tarang bapana dikompres ku cai haneut disusutna make anu. Keur pakepuk aya tamu di luar pupuntenan ku obah pak ku obah obeh nya ku obeh panto dibuka. Ari bray meningaranyug hate kasurti ku ati pedah nu datang teh polisi. Bade aya naon bapak teh? Cek obeh reuaseun pedah manehna peuting tadi ngablu sare di awewe nu teu paruguh karumasaan meureun. Pak Dimyati aya? Jawab polisi malik nanya. Aya namun nuju udur. Mangga atuh kalebet pak. Cek obeh angeuna ratu. Bus bapak polisi kajero nuturkeun obeh. Kasampak Haji Dimyati keur dicengcerikan ku pamajikanana. Ari leungeuna keur dicekelan ku Adun. Ibu Mustiah ngeleper kadatangan polisi teh. Awakna meniramoh poy. Laleuleus satulang-tulang sabab saumur kakara kadatangan kun wajib. Bade naon bapak teh? Cek Ibu Mustiah sorana hampir teu kadenge. Ulah reuas-reuas bu. Bapak teh tadi nama bade tumaros ka Pak Haji Dimyati. Namung teu damang geuning sareng sapertosna repotnya. Kumargi eta keun sanes waktos bae tapi ka ibu oge aya nu bade ditaroskeun mah. Upami dupi gumilar leres putra ibu. Cek polisi bari neuteup. Gumilar? Ibuna olohok sarta neruskeun deui omonganana. Nah, aya naon pun anak teh pak? Tenang wae bu. Tuang putra ayeuna aya dina tahanan wajib. Margi wengi tadi ngajalankeun pagawean anu dilarang ku nagara. Malah kantos ngabinasa nu gaduh bumi dugi ka maotna. Cek bapak polisi bari neuteup ka obeh sareng Adun. Maehan, tobat Gusti. Cek Ibu Mustiah bari nyuuh nyegruk ceurik. Kacida haneuleunana ngadenge gumilar ngalakukeun kitu teh. Tos budak teu aya naon-naon tuang putra. Tuang putra mah aya di jero kasehatan waktos ieu mah. Karbiasa tuh bu. Keun sing engal damang wae. Cek polisi bari terus amitan leos keluar. Sompret. Cek si Adun bari meureut. Haram jadah ngerakeun boga adi teh. Kawas nu kurang lalabok. Make babadog rampok sagala rupa. Komo jeung binasa ka pada manusia mah. Dasar. Si obeh nempo si Adun kitu teh pipilueun ngomong bari ti kekereket. Antep bu, montong dicengcerikan segala budak basangkal kitu mah. Usir anggur. Nah dipake naon menang babadogna tehnya? Adun, tobat jarampe barudak. Tong ngupat gumilar budak bageurnya ka kolot eta teh. Cek bapana bari humaruru. Adun ngabalius bari jebi. Keheuleun ka bapana meureun. Pedah muji bae ka gumilar sakitu bukti ditahan ku polisi teh. Ari obeh gogodeg. Da karasa ku manehna oge bapana teh siga beurat sabeula. Geus puguh waktu anu kaliwat mah anu dipuji jeung disanyung-sanyung teh gumilar bae. Cing atuh ayeuna mah ulah dialuskeun bae da buktina gumilar geus aya di jero bui. Bakat ku keheul ka bapana obeh jeung Adun arinit. Terus asup ka kamarna budina menija motrot.
sarta gegelendang bae ngewa kanu jadi bapa. Nah, mitra sakitu wae rupina ieu carios mulung muntah karangan ka Sukarna. Insya Allah enjingnya urang lajengkeun deui mitra. Ieu dongeng teh eta geningan bapakna Gumilarnya ieu teh geningan bangsat geningnya mitra alah teu nyangki. Mangga mitra enjing urang lajengkeun deui sari anu katilu mulung muntah karangan Kak Sukarna. Hatur nuhun anu parantos ngadangukeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga mitra.